Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Rahayu rahayu sadung dumadi sadayana dimana bayayana. Wilujeng patepung dangu patepang sorang alangkungan jumantara dina acara anu mana dulur. Nyaeta ngadongeng etang-etang mulangkeun katineng. Dongeng anu digarap simkuring di Radio Barani dina jejer harios Si Ruyung Kawung yasana Bapak Sukanar Suwargi. Duru barani sadayana atuh supados teu nyangkolongkan awak ketosnya urang bujeng enggalna we sementawis dikungkeun heula ngintunana mah. Mugi kabeku kabinga. Sok kaparayun sadayana Surya barang mireungeuh ipah harita anu samemehna mah di papantes bakal ngerasa era tapi ari geus neuleuh jirimna mah manehna jadi timbul rasa sonona. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran batur ulin ti bubudak malah jadi dulur saperguruan pisan. Kongkoh manehna kalawan ngadadak keras inget ka Bah Jagur anu ayeuna keur balik ka ujung kulon jeung Bah Bejo. Sok sageuy dina datangna teh terus ngadamprat ka jamian lantaran geus moal boa sangkaanana teh Bah Jagur teh yen pangna ayeuna manehna nyaho kana rusiah dirina pribadi teh tangtu dibere nyaho ku pajamian. Mikir kadinya kalawan teu asa-asa deui Surya ngajorelat nyamperkeun ka Ipah bade ngagaro pinuh ku kasono. Ipah pokna saeutik oge manehna teu mikirkeun kana pibalukareunana. Ipah ngareret tapi ngarengkog gitu oge karena bari mencrong. Harita teh nyeureudeg nyampurkeun ka Surya. Aya naon sia Surya? Make jeung ngagoron Ipah sagala rupa. Iya ke sagadap kana. Aduh, kuring teh hariwang Bah Jagur jeung Bah Bejo teh pan mulang ka ujung kulon teh anu dipika paur teh eta bisi ngayorag ka bapana Ipah. Alah, loba alasan sia. Kang Karna, leres pan tadi teh Ipah tepang sareng Bah Jagur. Mung Ipah teh teras lompat paur we teras ngadampat ka ditu ka Abah. Kumaha atunya Kang? Ngadenge katadangan di Ipah gitu mah karena terus ngahuleng. Geus kitu terus bae ngajak ka Ipah. Ipah, ayo urang ka ditu atuh. Pawartos heula kan ini. Jadi tita oge pasti rek bebeja heula cenah. Jerelat bae Ipah ka panto dapur, geblus ka jero. Nini ama nu harita masih keneh ngajeng-jeng di lawang. Nyerangkeun nu di luar, tembong ngelaok ka jero rupana bae nyampurkeun Ipah anu ngarong heap rek bebeja. Teu silila Ipah geus ngurunjung deui kaluar nyampurkeun ka Karna. Geus kitu mah teu mirosea deui ka sakurnu araya di dinya. Leos bae duanana arinit kalawan gesat gesutna keur muru ka jalan anu kacitalahabkeun bari susuganan di jalan papanggih jeung Aki Mursid. Gumilar barang mireungeuh karena ini teu kira-kira ngarasa harendegna.
Puguh hatena maka cidang ngarasa panasaranna teh. Bisinya ieu jejaka teh anu baheula kungsi direbut teh kudu ngaran Mursid tina leungeunna Bajagur. Ku kituna Gumilar ngagentak ngudad bari ngagarowan. Jang karena mangge daguan heula Jang. Karena ngarandeg heg manehna malih ka tukang. Tetela baturna pamajid anu memang manehna mah sama sakali teu wawuh. Ipah oge pipilun malih ka tukang atuh teu kira-kira ngagebegna lantaran anu ngudag teh lalaki anu ti heula teh kumanehana dijorag beuting-beuting. Ku kituna kacida Ipah ngarasa hariwangna sok sieun ieu lalaki teh aya maksudna anu teu hade. Mangawe Kangna tong ting ieu diwaro hayu ah. Cek Ipah metot neungeun karna ngajakan terus ini. Antosan we dirorompok Mang. Moal alami deui oge pun aki sumping. Cek karna nembalan. Terus manehna init deui ongkoh ku Ipah leungeunna teu pisan dilesotkeun. Satengah dipaksa. Sakedap we Jang, sakedap aya nu bade ditaroskeun. Gumilar bari terus ngudag, tapi karena teu ngawaro. Malah leumpangna kalaka beuki gancang teh sidikna lumpat nuturkeun Ipah anu patalakuna geus teu sabar pisan. Hal ieu teh teu wudu jadi nimulkeun ka keheul oge pikeun Gumilar mah. Kukituna manehna terus ngudag panasaran hayang nempo heula tarangna. Nah aya cedana atawa eueuh. Sagancangna oge anu leumpang turug-turug jeung awewe. Diudag gunu lumpat teh nya karena teh atuh kasusul. Kasusul oge sarta teu asa-asa karawak bae ku Gumilar teh dicerek leungeunna supaya eureun heula. Kelanan jang karena mamang aya kaperyogian anu kacida pentingna sakedap we. Cik Gumilar bari ngahegak. Sanes bade kapun aki. Antosan we atuh dirompok teu kedah ngaboberik abdi. Karena bari ngageuweungkeun leungeun Gumilar. Laras namung kelanan aya kaperyogian heula ka Jangkarna moal alami sakedap we. Gumilar bari rek nyekel di leungeun karna. Nu mawi abi teh rusuh ieu teh. Karena bari ngepeskeun di leungeun Gumilar gidig bae manehna init saeutik oge teu miros ya. Nah, mana bedogong teuing karena Gumilar tungtungna mah jadi ngerasa keheul oge. Bakuna mah leungeunna ngarasa nyeri ongko dikepeskeun ku Karna teh. Celeng bae manehna luncat terus ngajorolat ka hareupeun Karna ngahalangan jajalaneun. Andika anu bedogong mah keukeuh peuteukeuh ngaganggu ka batur. Ceuk kaula oge dagoan di imah. Bawa ayeuna oge aki kaula teh geus balik di Citalahapna. Karena nyaritana rada heurah sarua deui pada ngarasa keheul. Dumeh diganggu terus-terusan. Panona menjerong seukeut pisan ka Gumilar anu ngajegah hareupeunana. Sakedeung bae karena moal meakeun waktu saja moal. Narek naon atuh? Cing pek-pek. Teu ngarasakeun pisan kanu kerusuh. Karena bari keding hangitna keur eta cing ngilikan luhureun tarang anjeun. Gumilar nuduhkeun ku rindatna. Kumaha? Nanaonan cenah. Karena ngarasa kaget. Sakedeung we Jang karena lain rek nanaon. Gumilar sare nyaritana anu dimaksud supaya Karna daekeun nemongkeun tarangna. Entong ketang Kang Karna rek nipu eta teh. Ipah gancang nyela. Heg leungeun Karna dipotot supaya rada anggang ti Gumilar. Hai rek nipu kumaha nyai? Cing pikir heula atuh ari nyarita teh ulah jang jeplak. Gumilar rada nyeuneuh. Sieun heg Karna teh kapangaruhan ku caritaanana. Mangka mun diilikan pamuluna Karna teh siga-siga anu rek nurut. Ngaran-ngaran musuh kabeh oge jahat. Ipah nambalang. Itu musuh teh musuh kumaha nyai? Ulah suujon kitu jauh-jauh ti Garut ka dieu teh lain rek ngadon diributan. Ieu mah jeung nyangka-nyangka jahat sagarupa. Cik mikir heula atuh rek nyarita teh. Gumilar satika pola nahan katugeunahna hatena supaya ulah bedah mangrupakeun amarah. Teu boga ka era. Make ngangles. Ari bapak kaula kusaha di longol kanan ha? Lain ku si Salhapi Aki Andika. Terus ari Bajagur pangna manehna cacat teh. Lain ku Andika teh ya. Di rumah sajahatnya kitu gawe teh. Ipah maninong tolelang nyaritana dulur. Geus sidikna ditunjuk-tunjuk irung Gumilar teh ku manehanana. Nah saha kitu anjeun teh? Gumilar ngaranyuk oge barang ade ngacaritaan Ipah anu sasatna ngungkit-ngungkit kejadian anu geus kaliwat teh. Ras bae manehna inget kana peutingan basa aya anu ngajorag teh ya. Tapi nah aya awewe teh jadi babarengan jeung Karna naha naonana. Nah ieu teh leres incuna si Salapi. Karna bari malika Ipah.
Laras Kang Nana jalma jahat campurna oge pasti jeung karawadan si Murtala oge moal teu dititah ku manehanana eta teh. Ipah bari ngadelek ka Gumilar delek geuleuh mang nyerikeun kanu jadi bapana. Bener mun kitu mah atuh Andika teh jelema jahat anu ngaran Gumilar teh Andika teh nya kabeneran ayeuna bisa papanggih jeung kaula. Memang kaula boga maksud rek ngayakeun balitungan jeung Andika pikeun mulangkeun ka nyerina pajamian. Karena dulur kitu teh bari nyereudeg ka hareupeun Pak Gumilar. Kana maksudna rek ka ujung kulon mah les bae poho kapegat ku amarahna anu nguntab-nguntab. Kabeneran bisa papanggih jeung jelema anu geus dianggap musuh gerotna. Aduh, mangkelanan karena ulah waka ngagugu nafsu dengekeun lasaritan kaula. Milar tetep nyabar-nyabar maneh bugu lamun ngagugu nafsu mah geus hayang gebot bae ngagebug. Saanu kuat ngadengen nu jadi aki sakitu di cacampahna teh. Teu kudu loba alasan Gumilar. Cekarna anu memang geus teu bisa nahan di amarahna. Teu tatapasin ni deui dulur. Sabrut bae ngirimkeun jurus Cibagendit anu mudi jojo teh. Jadana Gumilar. Sabar lanan karena tahan heula tuh. Ulah ngagugu amarah. Gumilar bari dikacingkrak dina gerakan hap-hap indah. Karasa hiukna jurus lawan teh lain lalawarageuneun. Pantong ngalobakeun miwir. Hayo sang hareupan lah kaula lamun nyata Andika lalaki. Karena bari nyebutkeun deui pereupna. Nyate teh lah Andika teh teu beunang disabaran karena Gumilar ngolebat deui ka gigir nyingkahan Panaraja. Tacan ngayakeun balasan lantaran sieun nya ieu jejaka teh wijana. Teu perlu Gumilar. Kaula mah butuh ku nyawa Andika pikeun pamepes ka nyerina pajamian. Karena Malik terus luncat nyusul tepus kalawan ngagunakeun gerakan gurame ngabinti. Gumilar anu memang ngarasayeun panarajang nak karena teh memang lain heureuy-heureuykeuneun. Mun terus-terusan diantep teh ulah-ulah dirina sorangan anu bakal ngarandapan mamalana. Ku kituna jerojoy bae dina hatena karena anu memang teu bisa disabaran teh ayeuna mah kumaha rek diperuhkeun kalawan make jalan kekerasan. Ku kituna barang kabireungeuh karena rek ngepet beungeutna teh. Sakilat Gumilar ngalalepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil. Bari dibarengan ku jurus Tanjung Pura pikeun ngahanca dada lawan. Tapi dulur barani orok aya. Karena kacida ringeusna kalawan sakiceup geus bisa ngarobah gerakan leungeunna bari ngagilekeun badana ka gigir. Hiuk leungeunna ditengeulkeun kana pigeulang Gumilar. Anu harita keur ngabelesur rek nobros kana dada. Des. Dua leungeun diadu. Tagen duanana terengot-rengot. Sprut leungeun Gumilar harita teh anu hiji deui ngadiuskeun panonyokna. Rek ngahanca kana careham lawan. Tapi karena rikat ngalepkeun badanna. Ngawangun gerakan orai sinuk. Terus motong jalan. Anu mana sukuna geus ngajengkat pikeun ngajejek bincurang lawan. Anu saterusna manehna terek nyusun panarajang ti gigir belah kencaeun musuhna. Tapi Gumilar tetela mangrupa hiji lawan anu kacida pisan tangguhna. Hese diteguh sarta diukur pangabisana. Mun biasa nama gerakan orai kobra teh tara ieu tinu mujeng kagagalan atuh. Tapi sakali ieu mah karena kapaksa kudu ngaku kana keunggulan anu jadi lawanna teh. Lantaran kalawan sakilat pisan tur manis Gumilar geus hasil ngarobah kuda-kudana nyerong ngenca. Anu antukna lain bae manehna geus bisa nyalametkeun bincurangna. Tapi oge leungeun katuhuna geus bisa dipake nakis leungeun kenca lawan anu harita rek ngarojok kana igana. Sedengkeun leungeun kencana ngahiuk kana punuk musuh anu pikeun karna mah dulur harita geus teu bisa naon-naon deui. Iwal ti manehna kapaksa kudu narima kana nasibna ngagebruk nyuuh teu beda we ti begu anu nyungkruk. Ngan bae puguh karena oge lain jalma ipis-ipis pangareutina. Sakilat manehna ngaborengkal hudang deui bari nyabut ruyung kawungna anu diselapkeun dina tonggongna. Kalawan teu katiten ku Pak Gumilar atuh
ongko deui teu nyanggayeun karna teh bakal kitu pamolahna. Maneh nangan ukur bisa ngaranyug waktu karna harita ngayapak di handap. Bari nyameureun ruyung kawungna anu tumrapna geus teu bisa disingkahan deui. Ngapelentrang kana bincurangna Gumilar. Aduh, Gumilar ngagero. Sateas-teasna oge bincurang atuh. Diadukeun jeung ruyung kawung dulur. Bayangnya nya bincurang ku ruyung kawung. Ruyung kawung anu nahun ieu atuh nya bogoh we moal bisa nandingan. Hah, tah ngagentosan punuk kaula Gumilar. Cekar nanya kakak punah we cenah kanyerina dina punukna teh. Ulah waga ngeunah seuri karena Gumilar harita luncat bari nyameureun jurusna. Dipalar sugan we cenah dulur barani ditakis kruyungna lantaran manehna oge boga maksud pikeun ngarebut pakarangkarna. Ari rek dilawan ku bedogna manehna masih tacan luaseun. Tapi kahayangna Gumilar teu bisa kalaksanakeun. Lantaran karena kalaka ngagunakeun gerakan orai kobra. Sakali ieu mah karena ngaborengkalna teh kabelah kencaeun Gumilar bari notogeun ruyung kawungna kana iga. Tapi pikeun Gumilar mah teu matak jadi keder. Ngagentak manehna ngarempod ngageserekeun awakna ka gigir bari ngahiukeun leungeunna. Anu mana pikeun ngahancapi geula. Orok aya tuh Agung Hadi di leresan Cikawung. Kang Holis atanapi Kang Rijal Bandung. Mama Andri, Mama Gina, Teh Iis, Teh Sri Mulyani. Gerakan ruyung kawung karena anu memang leuwih cepet robana. Sakilat mulawit terus nyamer ka handap. Rek ngababadegana suku atuh Gumilar harita rikat luncat bari ngaiuskeun ngadiuskeun panimbugna kana sirah anu tumrapna ka karna teu kira-kira ngaranyugna atuh. Ngagentak manehna ngabalieurkeun beungeutna bari narik deui ruyung kawungna anu saterusna ngahiuk rek dipake ngababuk leungeun musuh. Kulawit leungeun Gumilar teh mata gep. Ruyung kawung teh kumanehna ditewak, tapi barang ditarik dulur. Tetel anu jadi lawan teh lain ayon-ayoneun atuh. Anu antukna kapaksa ruyung kawung teh dilepaskeun deui. Sedengkeun manehna terus ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun dirina lantaran kumanehna geus kajudi. Sarta cukup dibalitungkeun. Di mana panyekelna diresotkeun teh geus tangtu congo ruyung kawung teh bakal natog kana dadana. Ibah, ini teh heula ka ditu. Cekarna diselang heula nyarita ka Ipah lantaran manehna ngadadak inget ka pajamian. Rasa melang meureun bisi bener-bener Bajagur teh ngalakukeun tindakan anu matak ngabahayakeun. Sedengkeun musuhna ieu kawas-kawasna hese pisan diragrageunana. Dulur barani sadayana pikiran karna sakira teh bisa keburu-buru dielehkeun mah cenah kumaha teh rek ditinggalkeun gampang esuk page teh dewe bisa diteruskeun. Sedengkeun kayaan pajamian mamun telat nulungan teh ulah-ulah ari jol manehna engke teh datang ka ujung kulon. Pajamian teh tinggal kari ngaran. Sawios Kang, sawios. Bade ngantosan bae di dieu. Cek Ipah mugen lantaran manehna teh ngarasa riwang oge. Risi bisi karna teu kuat nandinganana nilik kana kaayaan musuh anu sakitu tangguh. Tong badagong atuh Ipah. Ini kaditu, ini kaditu. Abah bisi kumaha onam? Cekarna geugeuh. Ret manehna ka Gumilar dulur barani nu harita keur ngajega. Kana ari bener mah melang kalau jadi kolot. Laksanakeun bae heula pamenta kaula tadi. Gumilar nemrong suganan we karna teh pikiranna robah. Taya bayana dulu. Pikeun kaula kudu nurut kana pamenta musuh Gumilar. Bejadkeun heula ieu dada kaula. Kakara bisa ngalaksanakeun kahayang anika. Karna anu memang hayang geurang ngarengsekeun patelakna teu loba di pamolangan. Seprut. Manjra dulur. Seprut bae manehna naraja ngagunakeun gerakan si pecat nyawa.
Tapi Gumilar nu memang geus sayaga barang manehna mireungeuh pasangan nu jadi lawan anu memang geus bisa diteguh yen bakal ngalakukeun hiji gerakan anu teu kurang-kurang matak ngabahayakeunana. Sakiceup Gumilar ngawangun gerakan gelap ngampara tuh. Dina nyebrutna badan karena dina gerakan si pecat nyawa teh Gumilar oge ngablesat ka hareup ngagunakeun gerakan gelap ngampar. Jebrot! Dua badan diadu. Kalawan teh kira-kira hebatna. Cacakan mun harita Ipah aya keneh di dinya manehna piraku teu ngoceak mireungeuh bentrokna dua kakuatan anu masing-masing ngandung tanaga anu kacida hebatna. Dulur barani estuning ieu teh satading gajah atuh tanagana teh. Mun karna mah namru di dinya keneh, tapi ari Gumilar mah nepikeun ka maclong jauh pisan. Ari lantaran manehna mah sasat teu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Kukituna wajar tina ngingetkeun akibatna bisi nimulkeun mamalana anu leuwih hebat. Tapi dulur barani bubuhan itu ieu oge ngebogaan kekuatan anu teu sabohong, bro. Kalawan sakiceup pisan duanana geus ting jereg-jereg deui harudang. Karena atuh anu siasatna meunang disebutkeun meunang angin oge. Bari ngabebeskeun deui ruyung kawungna ka tukang tonggong, sakilat manehna ngablesat dina gerakan manuk besi nyambat anak lauk dulur barani nyamberkeun jurus Cibageunit tina gerakan jongjolong notog. Tapi teu kira-kira karena ngaranyugna. Lantaran nu jadi lawan teh ngadadak ngaleungit tina sasaran. Rikat manehna malik nyusul tepus, tapi tetep badan musuhna teh teu bisa ditembus ku panarajang teh. Lantaran badanna kokoleaban, jebeda we dikalakai murang. Memang harita teh Pak Gumilar ngagunakeun gerakan kalakai ketebak angin. Anu akhirna karena ngajega ngadago reureuhna gerakan lawan. Sarta dina waktu Gumilar geus ajeg deui sabiasa deui karena sakilat nyamberkeun jurusna. Gumilar ngagentak cingkrak lep dina gerakan monyet ngemil lantaran boga maksud rek ngahanca iga burung lawan. Tapi karena ngagentak ngaborengkal deui bari nungkup pigelang lawan ku gerakan besot. Aduh tumurapna ka Pak Gumilar teu kira-kira ngaranjugna dulur. Lantaran dampaleungeun lawan teh karasana gegergelan. Teu beda we anu dieusi ku cucuk-cucuk anu mangrupakeun seseukeut ragaji beusi. Ngan untungna manehna ngagentak ngarobah gerakanana ku jurus Galura Laut Kidul. Anu ayeuna geus disampurnakeun tingkatanana. Anu antukna karena ayeuna mah anu ngaranjug. Lantaran karasana teu beda we tinu newak cai. Gerakan pesot jadi leungit kaampuhanana. Tetela teu bisa nandingan kaampuhan gerakan Galura Laut Kidul. Lantaran saban-saban ditewak kudu bae ngaleungit tina sasaran. Anu dina mencenghulna deui teh jadi mangrupa gempuran-gempuran anu hebatna teu bisa dianggap enteng. Kebeda we ti Galura lautan anu nemragana batu karang. Kukituna karena ayeuna mah robah siasatna manehna ngagunakeun taktik mancing maung di jero guha. Hasil oge dina lolna lawan rek nganca dada sakilat manehna ngagunakeun gerakan Dewa Samadi. Jebrot! Pigelang Gumilar meunang digunting. Ngan barang rek diteruskeun ku gerakan besot leungeun lawan geus ngaleungit deui bae. Tapi karena teu petot-petot jeung teu kapetolan akal, kalawan kacida cepetna terus bae manehna nyebrutkeun jurus kemarna. Pikeun Pak Gumilar mah gerakanna musuh teh siga kieu teh memang teu disangka-sangka pisan. Lantaran pamikirna karena teh tang turek terus-terusan saperti tadi nggunakeun gerakan besotna anu memang kacida dipika paurna ku manehanana. Anu antukna Gumilar teu bisa narekahan deui. Dadana katotog atuh ku jurus kemar. Anu mana langsung manehna ngajeblag ka tukang nangkarak bengkang. Dulur barani sadayana atuh geus karuhan nu jadi lawan Namru mah. Karena ngagentak balik kanan jorewat treng bae manehna luncat terus ngablesat. Maksudna rek nyusul Ipah lantaran diteruskeun oge can bunguh bisa parat tempikeun ka sapoe sapeuting cenah. Ngalawanan musuh nu sakitu tangguhna mah.
Sedengkeun hatena geus ngarasa kacida hariwangna ka pajamian, bisi bener-bener menang panandasa tibah Jagur. Mireungeuh karena ngejat paparahna mah Gumilar terek hudang. Orokaya kaboru datang manten pamajid nyusul. Gumilar diwawadian-yankeun ayeuna mah leuwih hade urang nungguan heula pamursid we cenah. Gampang mun bener-bener karena teh sanyatana mah wijana. Da geus puguh padu mukanana teh moal hese ieuh di teanganan. Anu antukna Gumilar nurut oge. Dek manehna diuk beungeutna ngadadak marah mah Hegar. Inget kakarna anu sakitu hebatna. Mun bener teh manehna wijana beu, bisa kumahaeun teuing matak sugemana kana hate. Nilik pangabisa anu lain bantrak-bantrakeun. Waktu Pak Gumilar dulur barani ngudag karena anu saterusna disusul ku pamajid. Anu ditinggalkeun teh Surya jeung Pamurtala. Kapan keur pasang hareup sang hareup jeung Ki Ardaim. Atuh ari belecet pamajid nyusul Gumilar. Ari gapruk bae Pamurtala jeung Ki Ardaim teh patelak. Puguh ti tadi oge duarana geus pada naek getih. Pamurtala boga rasa teu ngeunah pedah ditangtang teu pupuguh. Atuh Ki Ardaim boga maksud rek bebela kakarna. Memang geus neuneun budi ka manehanana. Boh Surya, boh Widarma, duanana oge ngan bati pating palohok we. Mireungeuh anu padungdung teh sarua pada bingung kumahanya pilakueun. Rek misah memang teu wasa sok sieun kabarerang. Ongkoh Widarma mah perlu ngebaturan ini ama. Anu harita mimiti derna Pamurtala teh galungan jeung Ki Ardaim. Terus bae ngajat ka jero imah, bari ngadeg-deg atuh nini amah mah. Tinuh kasieun. Atuh Widarma oge terus bae nuturkeun ka jero ngabaturan. Ku sabrehan oge geus bisa kataksir dulur. Yen tingkat pangabisana Pamurtala teh aya di saluhureun Ki Ardaim. Ngan bae Pamurtala teh bisa sama menang ngagunakeun leungeun katuhuna. Lantaran tatuna urut tadi dibesot ku karna teh masih keneh nyanyautan. Jadi dina gerakan-gerakanana teh lolobana mah ukul ngagunakeun kakesitanana sarta kapelitan. Dina ayana kasempetan narajang atuh manehna ukul ngagunakeun leungeun kencana. Tapi sanajan kitu ngaran-ngaran jago kolot atuh. Anu mana tuh merapna ka Ki Ardaim mah teu burung ripuh oge. Lantaran Pamurtala teh ngabogaan daya tahan anu cukup pisan hebatna. Dina bekna panimpugeuna teh pikeun Ki Ardaim mah geus mataklung leng katurelengan. Tapi Ki Ardaim oge memang lain jalma jore-jore. Ngaran-ngaran muridna Mbah Bejo atuh. Anu saeutikna manehna miboga ilmu kadugalan anu huluwatanana tina ilmu ajian batu karang. Sarta dina teungeulanana teh teu boleh magunakeun teungeulan ujungan anu memang jadi andalanana. Pamurtala oge dulur barani teu kurang-kurang cingeusna. Mun harita manehna teu kesit kitu mah wah geus matak moal bisa menyat deui. Anu pikeun Surya mah anu harita tetep nyaksian. Manehna ngarasa kaget oge lantaran gerakan Ki Ardaim teh loba miripna jeung gerakan-gerakan anu dipiboga ku manehanana. Ku kieuna pikeun Surya mah jojol dengdek we ka Ki Ardaim. Lamun dina kapepedna teh manehna moal sungkan mere bantuan. Dina waktu Pamurtala nyebrutkeun jurus si samber nyawa dina gerakan rawu kelong, sakilat Ki Ardaim ngaragrageun awakna. Sarta terus ngayapak ngejat dina gerakan manuk kasintu mabur ciptaanana pribadi. Kuliwet katukangan Pamurtala hiuk manehna nimpugeun teungeulan ujunganana. Kalau kaya Pamurtala ngagentak malik ngalegot ngencai micin pandeungeul bari leungeun guanana ranggah dina gerakan rek ngarames beheung. Bibirna nyerengeh bari panonna anu herang taya boborasna teh boborelakan ngabarengan sora anu ngawik-wik dulur. Puguh we atuh dulur Ki Ardaim nepikeun kateungeulanana ngawur teu pupuguh. Anu pikeun Pamurtala mah hal ieu teh hiji kasempetan anu kacida hadena. Kalawan teu antap farah deui manehna ngagapu. Harita rek ngarames beheung anu jadi lawan. Tapi Ki Ardaim
sacara mata kaget anu jadi lawana. Manehna kalawan sakilat naker geus bisa nyalametkeun dirina ku jalan ngariutkeun awakna. Dina gerakan peusing morongkol, dina ragragna kana taneuh teh. Terus bae ngagulitik nyamber suku Pamurtala. Anu pikeun Pamurtala maka paksa manehna kudu ngejat lantaran ku manehna geus kajudi. Anu ngagulitik ngahanca sukuna teh moal binati tanaga setum. Bales nu kacida rosana. Iya, dasar pesing edan ieu masugan mah euy. Ceuk Pamurtala ngahaha bari nyerangkeun Ki Ardaim anu geus nguniang hudang deui. Komone ka mah teu beda we ti jurig guris kaborangan. Ceuk Ki Ardaim ngahualkeun ka amekna. Sok sanajan harita teh ari hatena mah teu buru ngarasa gigis mireungeuh petalakuna anu jadi lawan teh. Anu memang luar biasa. Kurang ajar bajingan teh ya. Pamurtala Nafsu ari sebutkeun judi kuris mah. Laju manehna nyebrut deui rek ngarawu beuheung. Lain deui nafsuna lamun ka manehna aya anu nyebut nyatana judi kuris. Atuh dina nyerangna teh estuning sapinuhna make tanaga batin. Tapi Ki Ardaim ngagentak ngolebat ka gigir. Hiuk ngahambatkeun jurus gugur gunung tutungkusan tinu jadi guruna. Pamurtala rikat ngagilek marik bari nakis leungeunna. Anu mana maksudna rek ngahanca ka kemplongna. Corelat manehna malibir. Kangigireun Ki Ardaim bari ngagodegkeun sirahna ngababuk kana beungeut lawana. Nyatana ku buukna anu panjang ririaban. Anu tumrapna ka Ki Ardaim kontan ngagero atuh. Bari ngajaul ka tukang. Sajabana ti ngarasa peureus teh liang irungna ngadadak teu beda we ti nu dibabuk ku nog buruk meleding matak eungap. Naon teh? Bau. Ki Ardaim bari mencet irungna. Labok ku sia tah sing nyepikeun ka bentet pusing edan. Pamurtala nambalang. Dan untungna teh kaburu daratang Pamajid jeung Gumilar. Atuh anu keur patelak teh ngadu tanaga teh ganjang bae diparisah sarta terus diterangkeun ku Pamajid yen boh Pamurtala boh Ki Ardaim saruana pada kabau dukunu teu pupuguh pada teu ngarti kumaha alatan anu sabenerna. Anu jadi pokokna mah itu ieu oge pada salah harti anu diakibatkeun ku rasa kacurigaanan. Anu matak daripada riributan anu sama sakali eueuh paedahna mending oge patotoskeun heula naon nu jadi marga lantaranana. Kabeneranana teh harita Widarma oge norojol nyampeurkeun kaburuan lantaran kumanehna kadenge sora Pamajid anu keur mere papatah kaduanana atuh kumanehna oge kaharti yen manehna tadi teh gurung gusuh teuing ngagugu kana nafsu. Geus kitu mah sararea cucat unggah katepas. Sanggeus ngariung Pamurtala anu mimiti cacarita nerangkeun yen pangna maluluh siluyung kawung teh hayang nyaho kaayaanana Bahjagur. Naon sababna nu matak aya di Bungbulang sarta ngadon ngalakukeun riributan di kontrak Cikupa. Ceuk beja cenah Bahjagur teh kungsi diragrageun ku siluyung kawung. Anu mana padomukarna di Bungbulang. Ieu sababna nu matak manehna datang ka Bungbulang sarta mimiti nanyakeun nana ka Widarma. Tapi manehna lain meunang jawaban anu matak nyugemageun ieu mah. Kala kasiga anu ngahajanyieun gara-gara anu antukna der bae ribut teu pupuguh. Diterangkeun oge ku Pamurtala yen manehna ngabogaan murid anu geus dibere pancen pikeun maluruh wijana. Nyatana putrana Gumilar anu baheula diculik ku Bahjagur.
Akhir-akhir ayeuna Mbah Jagur ngadegen rerempon di Cikupa. Ku kituna timbul kacurigaan. Sok sieun Jaja nyaeta muridna dina enggoning maluruh wijana teh manehna tina mujeng kagagalan. Ulah-ulah didina ngalakonan bobor karahayuan ku Mbah Jagur. Kitu diantarana anu dicaritakeun ku Pamurtala kalawan disaksian ku Salare. Anggeus Pamurtala ditema ku Widarma. Di antarana manehna nerangkeun pangna manehna kamuruku nafsu teh lantaran ku ngarasa curigana. Wuri-wuri karena mentas galungan jeung Mbah Jagur. Anak kurunyung teh nyatana anu nanyakeun si Ruyung Kawung turug-turug holna teh ti kandang wesi pisan. Anu matak jojo nyangka bayen Pamurtala teh moal salah di baturna Mbah Jagur. Anu rek ngadon bebela. Ongko eta dina nanyakeunna teh make jeung nyabit-nyabit ngaran Mbah Jagur sagala. Tapi ayeuna kabuktian bet sulaya jeung panyangkana tadi. Nya pikeun Widarma mah teu kira-kira ngarasa kaduhungna. Malah antuk nama manehna sanduk-sanduk menta pangampura. Mana oge dina sagala perkara teh perlu ayana titih rintih teh. Ulah gereges kedebug getas harupateun nurutin pangajakna hawa nafsu. Untung sakieu oge teu nimulkeun korban anu leuwih hebat. Nya ari tos kieu mah Pamurtala taya bayana urang teh ngan kedah silih hampura. Pamajid saenggeus nanggap anu cacarita. Manehna nemrong saolah-olah anu nganaha-naha ditungtungan ku meresaran ka Pamurtala supaya ngarengsekeun pacengkadanana jeung Widarma. Nyatana ku jalan babadamian. Ongko geus leuwih ti heula Widarma oge pokna menta dihampura. Leres pisan nyun. Kaula oge teu kabocan. Zamanna manusia mah nyatana enggona kaluluputan. Tungkul tempat kaluluputan tangkah cepat kalalepatan. Pamurtala bari ngareret ka Widarma. Atuh nu direret surti teu panjang mikir deui dulur. Solongkrong bae Widarma ngasongkeun nyatana leungeunna. Anu saterusna teu hese beleke gancang disambut ku Pamurtala. Masing-masing pada ngikrarkeun menta dihampura kalawan disaksian ku Salare. Beres jeung Widarma solongkrong Ki Ardaim sarua deui nyatana menta pangampurana. Werhing salah sasarat teh anu mana loba kasalahan anu antukna mah dulur. Boh itu ieu oge saling hampura. Anu mana tapak-tapak tas pasenatan teh anu antukna mah jadi purai. Dina neruskeun hanca obrolanana teh bari nungguan Aki Mursid teh estuning gorgar pinuh kurasa duduluran. Atuh nini amah nya kitu oge ayeuna mah geus teu ngarasa sieun deui. Tapi sanajan kitu manehna mah tetep bae numpi di pangkengna bari ngaredengekeun. Tekung silila Aki Mursid teh ngarongheap. Guguh we barang jelema teu kira-kira ngarasa kaget nami reungeuh loba jelema di imahna teh. Tapi gentaku Widarma diterangkeun kitu cenah maksudna teh. Malah karena oge sakalian dibejakeun yen tadi teh maksa nyatana maksa ka ujung kulon. Babarengan jeung Ipah lantaran ngarasa melang ka pajamian nyaeta bapana Ipah cenah bisi meunang panandasa ti Mbah Jagur. Beres Widarma wawarti paralak Pamajid ngebrehkeun pamaksudanana. Sanyana mah malikan deui anu leuwih jelas lantaran bubukana mah tadi oge geus disabit ku Widarma.
Nyapikeun Aki Mursid mah teu wudu matak helok lantaran katerangan ti pamajid teh anu majar cenah pangakuanana Bajagur teh estuning papalimpangna keur jeung buktina. Memang laras pamajid. Kabungkur pisan eta teh kantos ributan sareng Bajagur. Nya sacara kaleresan sayaktosna madu meh pasarandog dugikeun ka diaduna pisan jalaran harita teh wengi. Karasanana teh harita manehna mentas nyulik budak lalaki kira-kira umur 7 tahunan harita teh. Lantaran nyurigakeun aker sabab manehna jol-jol heuras bae ngomongna teh. Kaula teh teu ngancang ini. Tapi nalengdeng heula. Malu manehna teh kaluarna ti lemur kaula pisan gitu dah. Anu antuk nanya nyadar bae kaula teh galungan. Manehna jingjirit sarta budakna bisa karebut ku kaula. Ari kaula anyog gagadog nyaeta lemurna Kisuta anak kaula. Budak lalaki anu tadi teh horeng anu meunang ngarebut teh bet anakna Kisuta. Tos aya badu bangpak dulur karaosnya. Caga atuh carios ruyung kawung anu digarap ku Kang Yusiasana Bapak Sukandar. Urang simpen heula di handeuleum sieum urang tuna di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun ka payun urang guardi. Kang Yus ngaturkeun sewu nuhun kana kasatiaanana kalayan unur kantun. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.